Ari keur hirup senang loba duit kieu mah menyatu juga dengan membakakak. Dadah. Alah, aing mah loba duit mah nya tuh. Dadah. Aduh, alah meungpeung eueuh si Lilis. Si Lilis nyawan aing gablek duit mah moal teu nginjem deui. Dadah. Alah teu ngeunang. Sirikna tasaban wangi abdi di jujur ngamola Bapak Acun. Alah. Aya kene Bapak Acun teh. Kemana nya? Ih, si Uce. Anjir. Keur ngebakakak ya Katrina mah. Oh bener. Buset, ari keur senang mana teuing. Cak. Naon? Senang, Cak. Siapa ka dieu pasti we da arek menta nyaho aing keur ngabakeko. Nya ari kieu, Cak, ari sebut rezeki tidak terduga teh ya. Rezeki tidak terduga terkusruk sia mah. Naon? Iya naon, Cak? Bakeko. Tong hayang siapa sih rek ngenta da? Ya, bae tuh Cak menang saeutik kemarin. Loh tuh jadi tutung bakeko aing gara-gara sia-sia. Naon? Hayang eueuh makan ah. Nih. Si Ucu mah mun kitu ieu. Yang wae sagala-gala nu aing. Tinggal meuni indah kieu ngabarakikak. Oh, ngadangkak. Makan sia sok hayang wae sia mah culamitan. Urang candahar, Cak. Bro teuing sia ieu candahar oge ah. Di kelas 5 SD. Sakola emang sia? Henteu. Nya cek aing oge. Moal eueuh. Dadah. Moal mere saeutik. Moal ah. Sok hayang wae ah. Mahal ieu teh mahal. Jelema balangsak mah tong sok hayang ngahakan bakakak bari naon. Aduh, pajak jelema balangsak cenah. Nya heuh. Sia kan balangsak beda jeung aing. Aing mah mararat sia balangsak. Sarua wae atuh. Direk naon atuh ka dieu ah, nih ditutur wae aing ka mana-mana teh. Ieu tadi di didinya ka ambe ieu seungit anu ngabakakak saha. Ieu nya moal teu atuh keur mabakakakna seungit, atuh nya meureun nu ngadurukna oge seungit. Moal teu ah. Seungit kelek lain. Tong dibawa atuh misok mamawa partai ayeuna naon teh. Ya, Cak, urang teh sebenarnya boga pertanyaan jang Ece. Pertanyaan sih juga sesartawan wae atuh bari ge. Ye, lain Cek, urang teh ka moe teh ye nya nanyakeun ka balatur eueuh nu dek ngajarawab. Eueuh nu dek ngajawab. Heeh. Geuning? Teu nyaho atuh urang ge Cek, ting teu bisaeun ting kumaha. Emang naon pertanyaanna? Ya, ku Ece nya. Dengekeun atuh Cek. Heeh, iya ampun ceri aing mending geus aya digigir kieu. Heeh, dengekeun Cek ya. Cek, emang bener nya lamun urang geus nginum soda gembira, hati urang langsung gembira? Terus ejek sia lamun sia geus nginum temu lawak, sia langsung jadi pelawak itu. Goblok sia mah teu hidang. Mantau ka itu ah. Terus, arek ka mana? Nek naon atuh bari nage sia kepo wae jadi kakak teh. Timbang nanya ka mana? Kumaha aing we ka mana-mana oge cicing ngajedog jelema balangsak mah tong sok hayang kepo. Toing saya lagi marah. Apabila ku ingat dirimu. Aye, mayar hantu siapa? Nyawer kudu nage aing nyanyi teh nyawer lain ayean mungkul. Sore-sore kieu mah nyeunahna urang ulin ah. Ih, cigana ya si Rom di ditu urang gawean ah. Nah, siapa ke mana? Aing tas di ditu. Di mana? Di imah aing. Aing.
Imah aing. Imah aing. Ti imah aing maksudna. Terus berarti ka imah aing, teh ka imah aing. Ih, meni. Nek naon tuh sia teh? Ye, aing teh rek nanya. Ye, aing boga pertanyaan ajang sia. Loba tatanya sia emang aing dukun sia tatanya ka aing. Naon? Ye, emang bener Ultraman lamun keur pilek berubah jadi Ultra Flu. Terus cek sia satria baja hitam lamun berat badanna turun jadi satria baja ringan gitu. Goblok sia mah teh hidang temutu. Lama. Oh, si Ece. Cok. 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 Nya. Naon atuh saong sia teh? Ece keur Cek we. Ece keur naon? Nya aing keur kuli ieu aing si terang ngakutan ieu. Kia. Kayu, kos itu mah kayu. Hai, bas ya. Salahnya. Naon atuh? Cek, orang rek nanya. Naon? Orang mau ke pertanyaan nih, Cek. Siapa pertanyaan wae? Ih. Iraha jawaban atuh. Ya eta mah tak jawab gue, Cek. Naon atuh? Cek, emang benar lamun misalkeun surga teh ada telapak kaki ibu? Nya heuh bener. Aya hadisna teh eta ge aing nyaho ieu hadisna teh kieu. Al jannatu tahta aqdamil ummahati. Yen eta teh surga teh aya di dina telapak kaki indung. Kunaon kitu? Ya bapak orang mah pamajikanna 2 sih, Cek. Berarti surga orang aya 2 beureun, Cek. Terus kusia dengekeun. Lamun eta baso dijieun tina tulang rusuk, terus eta baso jadi pamajikan sia gitu. Goblok sia mah. Siapa teh hidang ngening Ramlah? Asia keur naon? Yes, sia mah. Rahasia di dinya, Lilis. Aing hayang seuri tuh dage ka sia. Naon mah goroan hayang titit siapa salah atuh. Ya terus, lamun lain titit-titit naon atuh aing, ha? Mageroanana sayang gitu. Tuh hidang sia mah. Hadieu lah Gracia. Naon atuh bari nage sia mah? Maraban hayam titit. Nya emang lagi titit-titit, mah nya aing kudu manggil naon atuh? Bebeb. Teh hidang suganan. Kut, batur mah di mana-mana oge. Ngaguran hayam mah wah titit. Coba deui. Kut. Coba deui sekali deui. Kut. Goblok cenah. Ya kok bener lah mun di bang titit kakukut put me deket ieu. Naon sia? Ya aing teh rek nanya. Sia mah saruana jeung si Saung. Ka aing teh nanya deui mayar hanteu. Mayar. Oh kudu dibayar. Nyaho atuh naon oge mun haratis ayeuna mah. Asup bala tuh ka jero sia hayang jodoh nongtot di dinya. Oh nongkot mah babar tinggal ngabedol. Jodoh mah. Oh nya kaya nih bedol oge ari aya murang jeung baut mah hese atuh di jero na teh. Nya. Naon sia naon? Aing boga pertanyaan yang sia teh. Sing sok loba pertanyaan. Naon coba pertanyaan kudu nu bermutu, bercoet, berhalu, bereta teh dulang. Naon sok kudu bener pertanyaan teh. Aing teh nek nanya ke sia teh. Naon? Lamun jelema cenah cek batur kena serangan jantung bisa diserang balik teh eta teh. Nya cek aing ge pertanyaan sia mah sarua jeung beungeut sia, tidak bermutu, tidak bercoet cek aing oge. Terus eta lamun eta serangan jantung bisa diserang balik, terus menurut sia lamun jelema gagal ginjal eta menurut sia merupakan keberhasilan yang tertunda gitu. Hah? Dasar tinganan. Mantong balikan itu sia. Balik aing mah dititah balik mah. Teu kudu dititah balik marek balik. Jor, kan itu mantong. Goblok sia memang oge. Cak, Naon? si Ece deui wae. Geus sia deui wae saong. Hei, Ece keur naon? Wah, ieu kadeurna ku sia keur naon aing? Keur milihan ulah aing neangan ulah.
Waluh. Eta waluh atuh. Naon ya? Urang nanya, Cek. So pertanyaan wae ka aing teh, meni alabatan ka dukun ka aing teh pertanyaan wae aing mayar hante. Nyakan bae atuh Cek, nya sugan-sugan tuh Cek pinter. Emang aing mah pinter rek nanya naon sia? Tapi itu sabari ngambek ngajawabnya. Nya sasar pertanyaan sing bener ulah memakan emosi aing. Emosi. Oh, eta emosi aing gitu. Sok sing bener sih kayaknya naon? Ya ini nanya ya nya. Kan sok aya paribasa kawin sirih heuh nya. Kawin sirih. Heeh. Heeh. Tah, ari sirih teh seureuh lain. Anya heuh sirih mah seureuh ho. Tah, ari kawin sirih gitu seureuhna digodog apa ditutup? Nya ceuk aing ge sia mah. Terus sia pikir gitu lamun aya acara kawin lari panghulu jeung pangantena lulumpatan ka udag-udag gitu. Sok mantong masak wae. Mantong mah. Mantong sia. Aku tuh cucu ngambek deui wae. Pertanyaan teu teu nyaho aing keur milihan ulah.